Singkat cerita satepina di lembur oge kuring ge menang info ti salah sahiji babaturan kuring nyaeta barudak GBR teh ya cenah aya hiji kokolot nyaeta kokolot lembur anu matih karena ilmu hitam. Kuring jeung Iwan datang ke tempat eta samalah harita kuring jeung Iwan datang teh ya peuting kulantaran meh teh katingali ku tetangga komodi sampai apal mah kolot kuring. Harita kuring ka imah eta dukun nyata nuka telah kirontek teh. Iya boy imahna. Cek si Usuk mah iya. Pajah ieu teh imahna si kirontek teh. Tah ieu tandana aya tangkal caringin gede. Kuring harita asup ka imah kirontek. Can oge pantoku kuring diketrok. Nyanaha bet si panto teh jual muka sorangan. Siga nu apal yen kuring rek namu ka imahna. Harita kuring jeung si Iwan nyarewas oge menang kejadian kitu mah. Nyanaha bet panto teh muka sorangan. Nah, muka sorangan boy. Teuing urang teu apal. Aneh pada mau mukakeun ya Wan. Ayo tuh urang asup Wan. Sieun boy urang mah. Moal sieun ieu kalau mah pan aya urang. Ayo atuh. Kuring asup jeung si Iwan ka imah eta kirontek. Kasampak kirontek jual aya di satukangeun sim kuring. Atuh kuring ge reuwas kulantaran kirontek teh bet noel ka sim kuring bari jeung nyerengeh. Hey, rek naon sia? Waduh, ki sugan teh saha meni reuwas? Ki duh. Sugan teh saha meni reuwas? Wain dah noel we. Kuring mah tempatna parwe kieu duh. Namun nih pakai lilin deh kebeli lampu gitu ki. Nyaon jadi ngomong nyaon. Ganeng Wan, bisa kadengeun. Edang geus kadengeun. Kuring ge harita nyarita ka kirontek. Naon nu kaalaman ku kuring. Basa kuring di Jakarta. Nya atuh nu antugna mah kirontek ge ngarti. Kana naon pamaksadan sang kuring. Tah kitu ki. Kuring teh kaalaman kieu di Kota Batur. Dedeh teuing. Nya atuh ai kitu mah kuaki maneh urang diisi awaknya daek. Diisi kumaha ki maksudna? Diisi sangu. Waduh di dah madang kitu mah daek urang mah di dadahar mah. Lain geuning sia teh kana madang wae tuh babaturan maneh nu hiji ieu mah yeuh. Hampuraeun ki. Diisi jadi kieu mih maneh bisa kebal. Naon bae pakarang moal teurak ka maneh. Rek bedil, rek bedog, rek peso, sakumaha pakarang oge moal teurak. Da meureun mintul, acan diasah mah dak teurak oge ki. Maneh mah. Ieu mah nu seukeut. Apanan cek kuring oge nu seukeut, rek bedil, rek naon oge moal nembus kana awak maneh. Kumaha jang? Arek, yap ki, sabaraha maharna? Gampang masalah mahar mah. Eta mah kewe ayeuna mah urang gawe heula we. Mun geus kabuktian mangga kita bicara soal bisnisna. Siapa tuh? Ai kitu mah ki. Terus ieu urang kumaha? Iraha mulaina. Ayeuna kenye ulah diisuk pagetokeun. Tah mimiti maneh. Kadua si Sujang ieu mulai ieu. Moal urang mah. Urang mah kadieu nganteur hungkul. Moal. Waduh ai kitu mah. Aing geus moal kitu mah kaditu atuh jeung tungguanna di luar di ditu di ruang tamu. Mending ngusir atuh. Sok atuh lah. Sok boy, hati-hati sing berhasil. Siap Wan, tungguan ya. Kuring harita jeung Saki semalah pindah ruangan. Kuring ge asa aneh. Ieu imah Saki teh leutik. Tapi nyanaha bet loba ruangan. Semalah ruangan oge lega. Bari jeung sakitu legana nyanaha mani eueuh lampu. Nu aya ngan sakur lampu cempor anu make minyak tanah. Sabuat kuring keur ngahulang kitu, si Aki ge nyalukan ka kuring. Yang ka dieu. Sok ayeuna peuremkeun mata, kosongkeun pikiran, kuaki rek diasupkeun ieu keris kana awak. Omat mun aya nu ngagoda, ulah sakali-kali muka mata nyejang. Nuhun ki.
Sok siap. Siap Ki. Kuring harita merengkeun panon dari jeung diuk sila nyangharepan nyaeta si Aki rontek teh. Memang harita karasana awak sim kuring nyana bet asap panas siga kabeuleum. Soalnya sok sanajan kaayaan panon kuring peureum nyanaha kuring beteh bet asa ningali hiji sosok cangkung gede manehna teh ngaraga sukma jeung kuring. Dina kaayaan kekitu kuring karuaskeun lantaran kuring ngadengi suara si Aki ti kajauhan. Si Aki siga ngomong ka sim kuring, "Ieu budak kaula jagaan dina sarupaning gogoda." Tapi nyanaha dina awak kuring teh jual bijil suara anu gede manehna ngajawab cenah ku kuring rek diharapkan zaman rek ngagangguna atawa zaman kaguna sika ka kuring. Kitu obrolan si Aki jeung nu aya di jero awak kuring. Aya kana 3 jamna kuring jeung si Aki semedi nu hantugna lain saoge eta tina tapak. Sareng sena kitu si Aki oge ngomong ka kuring yen kuring ayeuna geus ngaraga sukma jeung hiji mangkeluk anu arana Ranji Sira. Kuring dibejaan ku si Aki. Kuring moal teurak ku naon rupaha pakarang samalah si Aki oge ngomong yen ilmu ieu teh aya pantanganna nyaeta kuring karek bisa teurak mun disabet ku daun kemangi jeung daun kelor nu meunang muasaan salila 3 poe. Eta pantangananya Jang. Ulah sampai maneh beunang kuno eta benda. Oh siap Ki. Ku kuring bakal inget-inget eta daun kemangi jeung daun kelor lain anu geus meunang di puasaan 3 poe. Eta lamun eta sampai beunang disabetkeun kana awak maneh leungit tanpa kerana eta nu ngaranna ilmu Ranji Sira ti awak maneh. Siap Ki siap. Nya sok da waktu ge geus maju ka subuh ayeuna mah juga balik. Kekelangan Ki apana ieu urang teh can mayar kana naon gawe Aki. Kuring ge ngasongkeun duit ka si Aki. Si Aki ge narima kana eta duit sok malah si Aki nganuhunkeun ka sim kuring. Ayo hatur nuhun atuh nya Jang. Adah geus lila teu nepon baleureum kieu teh. Teu naon Ki, abi nu nuhun. Nya atuh nya Ki pamit heula mulang. Sok hati-hati. Kuring ge indit nyata ka ruang tamu kasampak si Wan keur sare dina kursi. Wan, udang, ayo balik. Ini mana kalah sare sih? Aduh, asanya lari ke awak. Boy, enggeus mana ku guru ilmu teh? Enggeus Wan. Ayeuna mah urang siap balas dendam. Hayu urang ka kota deui. Geus pamitan geus si Aki? Enggeus. Hayu urang balik mumpung poe keneh yeuh. Ayo atuh. Urang can pamitan kumaha? Enggeus bae da ceuk si Aki oge. Maneh halus jeung mana cenah? Wah, halus kumaha? Daek nganter urang. Aduh, da jeung babaturan gitu si Aki mah. Geus lah balik. Kuring balik ka imah jeung si Iwan. Pas nepi imah nyanaha kuring nempo inung jeung nu jadi bapak kuring teh bet kaayaanana keur sedih. Maranehna carita ka kuring duaan cenah cekolot kuring teh kuring geus teu balik salila saminggu ti saprak kuring datang ti kota. Kuring ngadenge sarupa hal kitu mah kuring ge kaget. Kuring reuas sok padahal kuring jeung si Iwan teh apanahan ngan sapeuting di masa Aki teh. Tapi nyanaha bet kolot kuring jeung di tetangga nyarebutna teh kuring jeung si Iwan ninggalkeun lembur teh geus saminggu lilana. Singkat cerita kuring ge harita teh mangkat deui ke kota jeung si Iwan. Satepina di kota kuring ge dagang. Harita kuring ngahajakeun dagang di terminal kulantaran kuring mancing eta jam 4 cenah malak sim kuring. Bener cek pikiran sim kuring
nu antugna eta jelema opat teh nyelamkeurkeun ka kuring. Siga baheula eta jelema teh biasa malah ka kuring. Ku kuring ge atuh teu dibikeun duit hasil dagang teh. Nya nu antugna maranehna oge rambek. Kuring gelut, kuring jogol di eta terminal. Sok samalah anu lain oge naring-naringkeun ke sim kuring. Tapi eueuh nu daek mantuan. Manehna nyabetkeun parang, ngebacok pake bedog, nusuk pake peso, tapi weleh eueuh nu mati ka kuring. Kuring harita bungah jeung deui asa bangga. Kulantaran kuring sakitu dikeroyok ku jama opat, teu cacal teu boncel. Nya kuring ge atuh nyambat kana non rupa hal anu jadi ceklan sim kuring nyaeta ranji sirat teh. Pas kuring nyambat kitu ku kuring eta jama opat teh salah sahiji jelmana ku kuring dikepret. Anu antugna eta jelema teh langsung tutung kaayaanana. Atuh jelema nu tilu ge nempo babaturan tutung kitu mah langsung arimit, malah kalabur lalumpatan bari mau babaturan anu geus tutung kulantaran ku kuring dikepret. Kuring nempo kajadian kitu kuring ge asa aneh. Jeung di kuring asa bangga engkoh. Kuring harita ngomong ka jelema di dinya. Sok ka dieu, deui maneh masih wani ka aing, sok bacok aing, ngarek ngalbaan, bacok aing, bacok sok dia. Ayeuna saha-saha wae nu wani ngaganggu aing, ku aing dihakan aing di dieu keneh. Dihakan aing di dieu keneh. Kuring ngomong kitu beri jingkayan kuring ambek. Weleh eueuh nu wani deui ka sim kuring. Sok samalah ibu-ibu nu aya di daerah terminal mah beuting celerit ngadenge kuring ngomong kitu teh. Sanggeus sajama eta nu opatan kalabur, kuring ge dagang deui biasa. Sok malah si Iwan mah harita nempokeun sim kuring ti kajauhan. Maehna nempokeun kitu teh, maehna oge atoh. Kulantaran saprak kajadian kitu eueuh deui nu wani ngaganggu kana usaha kuring. Seminggu lilana geus kajadian kitu, kuring ge geus beuki tenar di eta tempat. Samalah loba nu ngabalaturan kuring jeung si Iwan kulantaran tukang dagang nu lain ge jadi bebas tina pajak liar teh eta jama opat nyaeta nu disebut preman teh. Anu antugna kuring ge dibere kios ku hiji jalma nu aya di terminal. Cenah ieu hitung-hitung rasa terima kasih kulantaran kuring geus ngamankeun eta lokasi tina pamalakan preman teh. Atuh kuring ge aya dibere kitu mah atoh. Kulantaran ayeuna kuring jeung Iwan teu kudu leuleumpangan aya dagang teh. Da geus boga toko sorangan di terminal. Sok aya wae preman datang pikeun nguasai eta tempat, tapi weleh eueuh nu datang deui. Aya geus disanghareupan ku sim kuring mah. Samalah ku ngadengen ngaran kuring ge nyaeta Aboy Codet. Eta preman teh nu rek datang teh teu jadi. Kulantaran geus apal yen kuring mah kebal tina segala pakaran. Aya kurang leuwih kana 30 taunna kuring dagang di tempat eta. Samalah ayeuna mah diteruskeun kudu jadi anak kuring. Nya kitu deui Iwan. Iwan mah geus boga toko di Pasar Minggu jeung di Cilandak. Iwan ge geus kolot, kuring nya kitu deui geus kolot. Kulantaran kahakan ku umur teh. Kitu oge Kirontek nepi ka ayeuna ge hirup keneh. Kuring ge masih sok ulin ka imahna. Ku kuring geus dianggap jadi kolot kuring sorangan. Iwan jeung kuring ayeuna mah di lembur bari ngopenan incu, ngurus incu. Kuring jeung Iwan geus nyarieun imah. Samalah imah kuring jeung Iwan teh panggedeena di lembur. Imah kuring jeung Iwan parendeng deukeut ngan jarak 5 lengkah. Kuring jeung Iwan ngalobrol di hareupeun imah bari ngopi sagala. Aing urang maneh sedek ku Kirontek. Nah nepi ka ayeuna masih kena hirupnya boy. Urang di zaman keur ngora nepikeun urang ayeuna geus korolot. Hirup keneh da Kirontek. Bakat kalobating ilmu sigana mah eta teh mentak ciri semaot. Keur geunah kuring ngobrol kitu nya naha Kirontek bet jol Noel ka kuring duaan. Manehna ngarewaskeun kuring jeung si Iwan. Naon ieu teh? Ngomongkeun aing nya, cuman sia.
dihakan ku aing. Waduh, kirontek juga desa. Juga aing desa. Waduh, juga desa. Dari wasnya jang. Kuring harita saleri jeung Iwan samalah kirontek milu saleri. Lah jula ini di wae tuh. Ah, mana mah kos nu karek apal wae ka kirontek atuan. Panunggal ge kitu. Tapi nya gedang. Kumaki sehat. Alhamdulillah yang sehat kita. Kemudian empu anak nge sukses, maneh nge sukses, sarua aduh asa bunganya jang. Kitu cerita sim kuring basa baheula kuring zaman keur ora. Mugi tiasa ngahibur ka para pendengar sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.